Manqobah ke-20 hiji nyaeta nyarioskeun ngahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun hiji waktos anjeunna nuju nguruk di madrasah. Ari angin nuju ngagelebug kalayang alap-alap bari hantem disada kokoreakan dugi ka anjeunna kapaksa liren margi baribin ku sora eta alap-alap. Dauhan Said Abdul Qadir, "Hei angin, cokot hulu alap-alap nu ngagandengkeun teh ti dinya bet eta alap-alap teh pegat beheungna, huluna papisah jeung awakna." Guprak ragrak kapayudeun Said Abdul Qadir. Ti dinya tara Said Abdul Qadir turun tina korsina nyandak alap-alap teh. Teras eta alap-alap diusap ku pandanganna bari ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Geuber eta alap-alap teh hiber sadayana santri-santri pada nari ngali.